Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Aji Sastrawan dina pangajaran basa Sunda. Kumaha kabar saderek sadayana? Damang? Tetap semangatnya diajarna pikeun ngahontal cita-cita. Yuk urang semangat sasarengan. Sate acan diajar pikeun kelancaran urang tur keberkahan ilmu anu didugikeun ka saderek sadaya. Hayu urang ngadua sasarengan. Ngadua pikawitan. Ngadua rengse. Dina pertemuan kahiji ayeuna baris diajar ngeunaan rumpaka kawi. Kompetisi dasar dina pengajaran basa Sunda materi rumpaka kawi nyaeta 3.1 ngaidentifikasi bentuk, struktur teks, unsur, jeung aspek kebahasaan rumpaka kawi. 4.1 ngomunikasikeun rumpaka kawi atawa ngahaleuangkeun ku cara merhatikeun kana ekspresi jeung teknik vokal. Lian ti eta oge nu jadi udagan atawa tujuan pengajaran anu kedah dihontal ku saderek sadayana nyaeta ngaliwatan pembelajaran jarak jauh peserta didik bisa nu kahiji wanoh jeung maham teks kawi Sunda. Nu kadua maham kecap-kecap nu nyangkaruk dina teks kawi Sunda. Nu katilu maham kana unsur-unsur kawi Sunda. Nu kaopat ngahaleuangkeun kawi Sunda. Nu kalima ngarengsekeun tugas-tugas nu aya patalina jeung rumpaka kawi. Hideuk, kungsi atawa henteu, nulis atawa ngaregepkeun lagu saperti kieu. Eta nu disebut kawi Sunda. Ayeuna urang diajar ngeunaan rumpaka kawi Sunda. Rumpaka nyaeta susunan kekecapan atawa kalimah dina puisi. Kawi nyaeta rakitan basa nu mangrupa sajak bebas kalayan kauger ku birama atawa ketukan nu ajeng. Rumpaka kawi teh diwangun ku dua unsur nyaeta rumpaka jeung kawi. Rumpaka raket patalina jeung sastra puisi, ari kawi raket patalina jeung karawitan seni musik. Unsur-unsur kawi tema, pusat implengan atawa ide pokok, rasa, gambaran sikap, nada, sikap anu nulis, bau sedih, nalangsa, adigung, jeung sajabana. Amanat, pesen atawa nasehat ti pangarang ngaliwatan karyana nyaeta kawi. Contoh judul kawi sejena Bubui Bulan, Es Lilin, Peuyeum Bandung, Mojang Priangan, Karatagan Pahlawan, Tanah Sunda, Anak Jalanan, Mawar Bodas, Karedok Lenca, jeung sajabana. Pikeun neuleuman pangawaruh saderek sadaya, jawab dua patalekan ieu dihandap.
Nu kahiji teangan harti kecap atawa kecap kantetan ieu dihandap. A. Lemah cai. B. Asri. C. Sugih. D. Cacah jiwa. E. Tresna. F. Miwah. G. Gemah ripah. Nu kadua caritakeun eusi tina rumpaka kawih lemah cai. Eta mangrupa tugas tina pertemuan kahiji, tepang deui dina pertemuan kadua. Omat kerjakeun tugasna kalawan soson-soson tur daria. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.